Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana, tepang danguri sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu dina acara anu manehnya eta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang pala wargi sadayana atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina waktos ieu simkuring sijanraskeun hanca anu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Si Olokejo atanapi Sandaga bagian kadua karya Kang Rompis ya. Kumaha salajengna ieu sandaga anu ngendong ulah kemana-mana tetap manco di channel YouTube-na Kisah Tanah Sunda. Namun satacana dilajeng kade ulah hilap anu teu acan subscribe kana YouTube-na Kisah Tanah Sunda mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan atau mugi ya sing tiasa janten rencang nu ngahibur ka pala wargi sadayananya. Kanggo ibu-ibu bari masaknya segegerohna, kanggo bapak-bapak bari nyantai ngabaheulanya nyi kopai udud samsai. Oke di padamelanana nya di tempat konveksi bari ngajait, bari ngobras, bari motong, pokoknya mah sakur-sakur tukang ngajait saalam dunia subscribe YouTube Kisah Tanah Sunda. Anu teu subscribe tinggal panjang sabelah tah. Ting naon aja. Oke, di kantor, di pabriknya, pokoknya mah di pasar, tasok mararanco teh, di tempat cukur, di perjalanan, kadulur-dulur nu aya di lemur baraya nu aya di kota, oke di pangumbaraan kumargi teu sakedik wargi urang nu aya di luar daerah luar kota, bahkan luar nagaranya, sok mararanco dina dongeng Mang Ian teh, janten landong katineung senanya. Oke teu sakedik anu nelpon anu nga-WA nya seueur sepuh-sepuh anu teu dararamang cenah direncangan ku dongeng Mang Ian anu saletruk nya urang doakeun eta panyawatna sing janten panggugur dosa sing didamangkeun sabihara-bihari deui nya. Komo di angkatan 80 mah tangtosna ieu dongeng teh janten aya rasa tersendiri nya malikeun katineung pokona mah. Tah kumargi simkuring mah da ngadongengna sanes dina radio ya ieu mah parodi we etang-etang gitu nya etang-etang dongeng kiwari gitu. Saumpamina ngaros kahibur pedaran dongeng anu dicanakeun ku simkuring terus hoyong apresiasi tah tiasanya we rekana nomor dana da nya aya nomor rekening sabaraha we saiklasna. Langkung raos upami ieu dongeng teh disambungkeun kana speaker aktif ngageleger asa wararaas pokona mah nya. Pala wargi sadayana supados tenyang kolongting kana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Sandaga Si Olokejo bagian kadua karya Kang Rompis. Mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangkeun prung
Geus kadarinya bari mawa kadaharan sok ditunda dina luhur sama. Ari nyilela bajuna geus disalin geus dangdan sakumaha ilaharna awewe kaciri pisan geulisna. Samalah Sandaga ge rada molohok ngan teu nyirikeun kakagetna api-api we teu ningali bae. Ari deungeun sangu teh matak ngahudang rasa lapar lantaran aya pais belut, beuleum oncom, samel jeung lalabu surawung. Brak bae sararea dalahar ngariung bangun anu ponyo pisan, ngan sajeroning dahar teh nyilela jeung Sandaga sok silih teuteup, blenyeh duanana silih baledog ku imut, terus tungkul neruskeun deui daharna. Kitu jeung kitu we duanana jiga anu keur sarua mentangkeun pangabaran rasa. Nyilela kakarek sadar yen Sandaga teh hiji tangtungan jajaka anu mipanda rupa anu kasep jeung gandang sok sanajan dangdanana kawilang basajan. Satu tas rengse dalaharna Bah Apud jeung Sandaga cing pelenyun udud bari ngobrol ngaguar pangalaman. Ari nyilela jeung Amu Ijoh terus bae ka pawon rek gegeroh wadah. Teu karasa wanci geus nyedek ka sareupna. Dur suara bedug kadenge ti Tajug. Bah Apud jeung Sandaga meh bareng narangtung terus kaluar muru ka Tajug rek salat magrib berjamaah. Ngan basa balik ti Tajug mah Sandaga ngan sorangan ka imah lantaran Bah Apud mah rek ka imah mangsar kim anu maksudna rek nitah ngaduruk sayang engang. Lamun diantep teh bakal ngabahayakeun kanu sejen. Sanggeus uluk salam, Sandaga unggah ka imah, kasampak nyilela teh keur emok we dina samak. Leungeuna diutek-utek lantaran ngarasa rarengkeung. Abah teras ka mana, Kang? Ceuk nyilela gasik tumanya kanu anyar datang, lantaran teu ningali bapana bareng jeung Sandaga. Tadi teh bade ka mangsar kim saurna. Miwara ngaduruk engang. Oh, lamun kedah enggal diduruk pilih nyongcong kanu sejen. Dupi ambun nuju ka mananya? Ceuk Sandaga malik tumanya ka nyilela nanyakeun Ambu Ijoh. Aya di goa nuju ngawadahan opak canakeun ka dayu. Hayu Kang, calikna urang ngalih ka pawon. Raos di ditu mah bari sideang. Kaleresan nuju nyepan sampe sareng cau. Moal naon kitu? Nanaon kumaha ari akan. Paling ge haneut sideang mah. Temal nyilela bari seuri leutik. Eleh deet Sandaga nuturkeun nyilela ka pawon. Nya bae seuneu dihawu teh ngabebelah. Ruhakna meuni ruhai. Sandaga diuk dina sama. Karasa haneut di dinya mah hawa tina hawu. Nyilela ge diukna tepati jauh ti Sandaga, leungeuna di deang-deang anu maksudna mah ulah rarengkeung teuing meureunan. Kumaha eta panangan teu nyanyautan teuing Nyai? Ceuk Sandaga bari ngareret ka nyilela. Teu nyanyautan mah rarengkeung wungkul sareng arah teulik teh Kang. Walau nyilela beri terus ngusapan leungeuna anu belah kenca ku leungeun katuhuna. Alhamdulillah, insyaallah enjing ge damang geura. Amin.
Dun pisan kana piduana. Mung teu kaup kagoder karaos linu ieu teh. Ih tangtos bae tama seung seuredan engang mah aya racuna ngan rupina anu nyongcong ka salira mah sadayana engang jaluna. Nah geuning akang uninga. Cik Nyi Lela bari kerung ngarasa aneh ku omongan Sandaga anu pajar engang anu nyongcong manehna teh kabeh ge jalu. Ih nya pasti uninga atuh. Margi saumpamina eta engang aya bikangna tangtos bae akang ge bakal kaseureud. Temal Sandaga bari nyerenge seuri. Pika sebelehnya. Soca anu geulis teh ngadila ka Sandaga ngan tudu milu seuri. Bade tabus sabaraha engkang mios di dieu. Paling ge wanci carangcang tihang garah teu panas teuing di jalana. Paling dugi kalemur wanci kalangkang satangtung. Temal Sandaga bari ngasur-ngasur suluh ka jero hawu. Kau yang madua dinten deui di dieu teh atuh Kang. Kacongcong engang mah nyerina mung sakedap. Tapi kaseureud hate mah nyerina meni dugikeun ka rasa lahir batin. Kitu pokna Nyi Lela mangsa harita. Dumadakan aya rasa melang rek ditinggalkeun ku Sandaga teh. Akang ge kahoyong mah kitu lami di dieu. Namun kumaha atuh akang teh aya keneh udahkeun minangka pancen ti nu janten guru. Kaduana tos lami akang teh tetepung jeung nu janten sepuh. Kirang langkung 5 tahunan. Temal Sandaga bari hate leutikna sarua melang di ka Nyi Lela sanajan anyaran pajonghok. Abdi ge ngartos Kang. Mangga bae wilujeng angka. Mung ulah hilap kalemur lebak jeronya. Sora Nyi Lela kadenge dumareuda. Bari pasemun kaciri deui cari nakdakan. Tangtos bae moal hilap atuh Nyai. Sanes waktos engkang tiasa ngebujeng di ka dieu. Rupina sepan jauh sareng sambut tos asak keun ku akang urang jahit heula nya. Kitu ceuk Sandaga ngahaja mengkolkeun obrolan ngarah Nyi Lela teu ngarasa sedih teuing. Terus bae nyokot cempal mangku seeng ka sisi. Aseupanana dijungjungkeun burulu sepancau jeung sampe dibahekeun kana cecempe. Ari sugan teh kamarana. Heukeun bae ari di darieu mah. Ngan eta pendil tagenkeun Nyai. Ambu teh keur ngulub tangkil. Bisi si Ujang hayang kopi mah pangnyeunkeun ka dinya. Ambu kagok can beres ngawadahan opak ieu teh. Ceuk Ambu Ijoh anu teu kanyahoan geus aya di dinya ngan teu lila Ambu Ijoh ngaleos deui neruskeun hancana ngawadahan opak di goa. Nyi Lela teu ngomong manehna terus bae nagenkeun pendil bari sakalian nempo teko anu sarua keur nagen naluhur hawu tetela geus ngagolak. Bilih bade ngadamel kopi Kang. Cik Nyi Lela ka Sandaga. Mangga Nyai. Temal Sandaga pono. Saterusna Nyi Lela nyieun cikopi song dibikeun ka Sandaga. Laju nyokot piring ngawadahan sepancau jeung sampe. Sok ditunda hareupeun Sandaga. Cobian gerakan aramis cauna ieu mah. Kaleuresan ieu mah cauna angka. Kewe tos rada tiis Nyai. Cobi ninggal padangan teh. Teu hese beleke Nyi Lela ngasongkeun leungeun katuna ka Sandaga. Kaciri leungeun Nyi Lela teh rarengkeng ragamang diusap lalaunan. Aduh, nyeri Kang. Aduh. Ceuk Nyi Lela menipu puringisan. Akang teh emut kana palaki hati nu janten guru kanggo ngalandongan sabangsa ning seseureudaan. Nya Akang teh nembe emut ayeuna. Ceuk Sandaga bari cengkat terus nyokot lumur awi. Eta awi dieusian ku lebu panas nyokot di cai atah ditinyuhkeun kana lebu anu aya dina lumur. Terus bae dikocek nepikeun ka kentel.
Leungeun nyilela anu kacongcong engang teh ditetelan ku cai lebu kabeh taya nu kaliwat. Saterusna sandaga peureum bari biwirna kunyam-kunyem mapat jampe pamakena. Seret seret leungeun anu dilebuan teh diusap satarikna. Nyilela hatena meninggal lenyap bakat ku paur jeung sieun meureunan. Tapi aneh nyilela teu ngarasa nyeri atawa rarengkeung jiga tadi. Samalah urut panyongcong engang ge ukur tinggal bentol laleutik bari teu karasa nyeri. Kumaha karaosna ayeuna Nyai? Ceuk sandaga bari neuteup ka nyilela. Alhamdulillah Kang, teu karaos nyeri atanapi rarengkeung. Sama 5 tilas panyongcong ukur kantun bentol saali. Tembal nyilela meni bunga lantaran leungeunna geus teu karasa rarengkeung sumawona nyeri mah estuning cager kawas mimiti. Syukur atuh Nyai, doa akang diijabah ku Allah. Ceuk sandaga bari imut. Abdi kalintang bingah taya papadana Kang, hatur nuhun pisan. Kitu ceuk nyilela perbawa hate anu kacida bungahna. Kalawan teu sadar nyilela ngarangkul ka sandaga, awakna meh rapet jeung awak sandaga. Pinarep anu buah nyengkir sarta nyeungseung teh meni adeg kana dada sandaga. Anu tumrapna ka sandaga lain di matak reuwas, tapi matak ngahudangkeun ka lalakianana. Jantung sandaga ratug tutunggulan, kesang tiis morolok maseuhan awak. Sokomo beungeut mah meh paadu, heosna napas karasa haneut kana pipi, taya nu cacarita, ukur renghapna ambekan anu pati ngaharegak badis nyorang tanjakan. Ngan untungna nyilela teh kaburu sadar kana kayaan, gancang manehna ngaleupaskeun rangkulanana, terus diuk kaciri beungeutna bareubeu awahing ku era, luk bae tungkul. Ari sandaga ukur hargeueun we ngarasa reuwas kareureuhnakeun, manehna ge sarua teu wasa cumarita. Sang sandaga leuler tina kareuwasna, leungeunna uyup ayap kana cikopi, rego ti inum, ngan teu lila kadenge diburakeun deui bari cumidu. Nyilela kacida reuwasna ngan barang ningali ka sandaga, barakatak nyilela seuri, nepikeun ka ngagagak ku sabab anu diinum ku sandaga teh lain cikopi, tapi cai lebu urut mubaran manehna. Sandaga ge milu seuri, bari nyusutan urut lebu dina biwirna, terus nyokot cai keur kekemu, da bahamna ge sarua pinuh ku lebu. Hei dedeh, kos kuda lumping bae seneng cai lebu geningan. Ceuk nyilela bari seuri. Gara-gara Nyai akang jadi tagiwur we. Keun wios ku abdi urang upahan. Ceuk nyilela bari nyokot seupan jau, cangkangna dilaan terus dihuapkeun ka sandaga. Entos Nyai, bilih aya ambu ke ka dieu, akang bakal isin atuh. Ceuk sandaga ngarasa hariwang bisi bae ambu ijoh norojol kadinya. Tangtuna bakal matak wirang keur diri manehna. Hayu atuh bilih akang bade leleson mah, ku abdi dijajab ka kamarnya. Ceuk nyilela bari cengkat rek nganteur sandaga ka kamarna. Hayu atuh Nyai, tembal sandaga bari nuturkeun nyilela. Tah ieu kamarna Kang, hapunten mung sakieu buktosna maklum di kampung. Ih, kirang kumaha sakieu tos cekap atuh kanggo engkang mah. Temal sandaga bari ngalaan sarung anu meulit tina cangkeng. Ngan memeh kaluar kamar, nyilela ngarangkul deui ka sandaga, bari ngaharewos kana ceulina. Wilujeng kulemnya Kang. Sandaga ukur ungeuk di barungku imut.
balebat geus manceran belah wetan, hayam jago raing di sarada nandakeun mangsa beurang geus datang. Di imah Bah Apud ge geus hararudang, Amu Ijo jeung Nyilela keur popolah di pawon. Ari Bah Apud jeung Sandaga keur dariuk dina samak di rohangan tengah. Jadi ujang teh wanci carang-cang tihang rek lumampah teh. Cek Bah Apud tumanya bari neuteub ka Sandaga. Sumuhun Abah, ngara teu kapentrang teuing di jalana, sareng etangan teh dugikeun ka lemut dina wanci kalangkang satangtung. Temal Sandaga nerangkeun ka Bah Apud ngeunaan pamaksudanana anu rek indit dina wanci carang-cang tihang anu diwayagah ulah panas teuing di jalana. Oh, syukur ari kitu mah. Oh, cing hati-hati we di jalananya. Oh, sok komo lebah leuweung tutupan mah sok remen kabejakun aya begal tate. Omat kudu waspada urangna. Lamun aya waktu, upama kudu ka dieu deui. Tangtu ku Abah ge da moal disasaha. Atoh we keur Abah mah. Ngan ge deui mah mun rek ka dieu tong ngaliwatan leuweung tutupan. Tapi malibiran kalmur Ciburial anu berasna ka Pasir Leutik, parat nepikeun kalmur Cikaso. Tidinya mah teu nyorang lemur deui langsung bae ka dieu. Memang rada nguriling, tapi di jalana aman tara ayana naon teh. Kitu pokna Bah Apud mepelingan ka Sandaga nu rek nyorang lalambahan kalmur Cikapayan. Da memang jeung nyana di leuweung tutupan mah sok loba kabejakeun ngeunaan begal anu sok megatan anu kaparengkeun ngaliwat ka lebah dinya. Hatur nuhun pisan Abah, tangtos diestokeun pisan ku abdi. Insyaallah aya waktos mah abdi bade ngersakeun ngabujengan deui ka dieu. Temal Sandaga ngarasa reueus ka pribumi anu sakitu someahna. Keur kitu teh Amu Ijo jeung Nyilela kadarinya bari marawa kadaharan, brak sararea dalahar ngarariung geus jadi kabiasaan di kampung mah isu keneh teh geus sasarap lantaran loba anu kasabna ka kebon atawa ka sawah. Rengse dahar mah Sandaga amitan ka Bah Apud jeung Amu Ijo, Nyilela mah gawena ngahruk bae bari juuh ku Cimata barang Sandaga ngajak sasalaman teh. Nyilela mah kadon ngarangkul geus teu nolih di kaera kuno jadi kolotna. Nyilela ngerasa ngangres ditinggalkeun ku buah hatena. Akhirna Sandaga ninggalkeun lembur lebak jero dijajab ku paneuteub Nyilela anu teu boleh ngumbar Cipanon. Ngan tadi samemeh indit Amu Ijo mekelan timbel jeung cai kana lodong awi leutik. Ngahaja cenah bisi Sandaga lapar di jalan. Jalan anu disorang ku Sandaga mapai jalan kebon, cai reumis maseuhan calana kampretna, ku sabab loba pisan jujukutan anu katinca. Cacap jalan pakebonan, mimiti nyorang jalan netek anu pinuh ku kakayon, anu akhirna asup ka sisi leuweung. Ngan untungna loba keneh jalma anu ngadon ngalasuluh, loba oge anu ngadon ngarit, aya oge anu ngadon ngonten ngudag-ngudag oray padahal oray teh menang mawa sorangan ti imah. Teu tiiseun teuing malah mah asa loba batur. Dina wanci haneut moyan
Sandaga geus turun kabeh landeuh nyorang di jalan pakebonan, ngan di dinya mah arang langka jalma kusabab jauh ka ditu ka dieu. Nya ge aya nu ngebon lebah dinya teu unggal poe diduk-dukan, aya kalataran ukur saminggu sakali ditempona teh. Dina wanci rumangsang, sandaga geus nepi ka tungtung pakebonan, anu sakedeung deui bakal nyorang leuweung tutupan. Sandaga eureun heula lantaran di dinya aya saung paragi reureuh anu boga kebon, samalah katingali aya jalma saurang keur diuk, gancang sandaga muru ka eta saung sakalian bari rek ngadon reureuh. Sampurasun, ceuk sandaga uluk salam kanu keur diuk. Rampes, ceuk eta lalaki anu geus kolot, pantes lamun disebut aki-aki teh bajuna sarua hideung, ari buuk geus cetuk ku huis meh teu nyesa buuk anu hideung. Hapunten ieu Aki, abdi bade ngiring reureuh sakedap manawi Aki teu kabotan, ceuk sandaga ngomongna rengkuh pisan. Oh bae teh teuing Sujang, kondaloga ieu saung teh. Natas tibana Ujang teh bangun anu ripu gudingan. Jeung sari ngaran Ujang teh. Temal si Aki langsung tumanya ka sandaga bangun anu hayang sidik. Wastama pun sandaga di kamari lumampah teh ditutugan Gunung Warangga anu maksudna bade ka lembur Cikapayan, kumargi kamari kawengian ngarerebeh heula we di lembur Lebak Jero. Tah kitu Ki. Temal sandaga ngajentrekeun ka si Aki ngeunaan diri manehna. Bo, jauh pisan atuh lalampahan teh Sujang. Tapi kita mumpung ora, kudu daek ngalalana ngarah loba luang jeung pangalaman. Ari Aki mah nu katelah Aki lodaya, pagawean ukur ka kebon sacangkewok teu boga kasab. Teu boga kasab sejen. Kaluarga geus teu boga, di imah karoso nya pangulinan teh ka dieu we Sujang. Kitu ceuk eta aki-aki anu ngaku boga ngaran Aki lodaya, bet jiga anu mamatahan ka sandaga. Terus pisan Aki eta kasahuran teh, kaleresan abdi teh nyanak bekel. Soki urang tuang sasarengan, wayan we saaya-aya. Ceuk sandaga bari muka timbelna, saungna lumayan rada badag ari dengan saung nyaeta pais lauk, beuleum oncom jeung sambel. Ku sandaga dibagi dua, song dibikeun ka Aki lodaya. Moal Aki mah Sujang, kok bae ka dinya, keur anu geus nyorang lalampahan jauh. Tadi ge Aki mah geus sasarap. Teu kenging nampi rezeki Aki, pamali. Abdi marido Ki, ngarah raos tuang rejeung mah gerah. Ceuk sandaga deui bari nunda alas hareupeun Aki lodaya. Atuh si Aki teh teu bisa nampik, nu antukna dahar bareng jeung sandaga bangun anu nikmat daharna teh. Rengse dalahar, sandaga nyokot rokok kilinting, song dibikeun ka Aki lodaya. Bari ngarokok teh sandaga jeung Aki lodaya uplek bae ngobrol. Aki lodaya ngaku urang lemur Ciganti teu pati jauh ti lebah dinya mah. Ki, abdi teh sanes kirang sono, kumargi rada tebih keneh ka lembur Cikapayan. Ku kituna abdi bade teras neraskeun di lalampahan. Tah ieu aya sepancau sareng sampe, kopahe kanggo Aki. Ceuk sandaga bari jung nangtung terus ngajak sasalaman ka Aki lodaya. Nuhun pisan Sujang, katarima ku Aki lahir batin. Ujang mah jalma hade-hate, bral geramiang didoakeun cing salamet. Temal Aki lodaya bari neuteub ka sandaga. Sandaga kaluar ti saung terus leumpang nyorang tanyakan jalan satapak anu ka Cidaremetna jiga anu arang ka iri ku jalma. Sanggeus nepi kanu beh luhur, sandaga eureun heula panonna ngaliuk heula ka handap ka lebah saung, tapi tetela Aki lodaya teh geus eueuh. Sigana basa sandaga indit si Aki lodaya oge terus balik. Cacap nyorang tanjakan, sandaga geus aya di sisi leuweung tutupan,
Jalan anu kasorang ka Cidabalana pinuh ku kakayon, tangkal jukut meh nengahan dada, sandaga lumampahna ku kurusukan kanu bala, leuweung anu kasorang karek satengahna tapi ripuh ka cida. Kusabab jalan teh katutupan ku tatangkalan jeung jukut anu ngayang-ngayang. Najan hese beleke, akhirna sandaga anjog ka jalan anu rada leneng teu jemet kawas tadi. Aduh, tolong, kuring tolongan. Sok sia, cing dari ku gorowokana, moal aya nu nulungan ka sia. Gebeg atuh sandaga ngaranyug, ngadenge sora awewe anu menta tulung. Sarta aya sora lalaki keur hohoak nyarekan, eta sora teh datangna tepati jauh ti tempat manehna nangtung. Kuliwed, sandaga nguliwed kanu bala, lantaran kadenge anu laleumpang mudu ka lebah manehna. Breh ka tembong aya jalma duaan jarangkung badag, lempang cinggardig anu saurang bari manggul awewe anu adug-adugan hayang leupas. Lepaskan siap angsat, aing teu suka dikekieu. Lepaskan. Cek eta awewe bari teterjelan hayang leupas. Ari eta lalaki anu duaan kadon seuri ngagagak bangun suka nakeranan. Cicing sia tong adug-adugan bisi ripuh. Engke bae dienggon jeung kami rek adug-adugan mah tang tungeunah geurah. Tema lalaki anu beungeutna pinuh ku corob matak pikagilaeun, barang ningali kitu mah sandaga teu wasaeun ngarasa karunya ka eta awewe. Jeng celegedeg, sandaga megatan jalan ka begal anu duaan, puguh bae begal anu duaan teh mending ngaranyug, teu nyangka bakal aya jalma sejen di dinya. Saha sia teh? Kus kumaha wani menggatan jalan dewek. Nasia tu apal ka aing ha? Aing nu katelah si beruk nu kumawasa di leuweung tutupan. Ceuk eta jalma anu ngaran si beruk, panuna mureleng ka sandaga. Alah, kuring tayang nyaho jeung teu perlu nyaho. Nu penting mah lepaskeun eta awewe. Kos kasata wae sia kalakuan teh. Temal sandaga tetep tenang tapi pinuh ku kawaspadaan. Alah eta si goblok geus bosan hirup sia teh kurang ajar. Bari saburu teh si berukna rajang ka sandaga, pereupna nyuruk rek ngahanca beungeut sandaga. Sandaga cingkrak saeutik kabeh katuhu, plos tenggelan si beruk ngakan angin. Ngan sakilat pereup sandaga ngadius rek ngahanca beungeut si beruk dina jurus lodok soang. Si beruk gancang ngabenteng ku leungeun kencan anu maksudna marek nakis tenggelan sandaga. Tapi si beruk kacida ngaranyugna lantaran pereup sandaga teh ngaleungit. Ari anu disebut jurus lodok soang memang kacida anehna kusabab beda pisan jeung jurus silat sejenna anu aya di tatar Sunda. Tenggelan anu tadi disangka rek ngahanca beungeut teh sabenerna mah gerak tipuan, padahal anu sabenerna leungeun sandaga langsung marieu siga soang anu saterusna ngahanca kana hulu angen. Hiup jebrot. Waduh! Si beruk burial buncelik, angna karasa seueul lantaran tenggelan sandaga teh make tanaga jero. Hiu jebet teu kanyahoan leungeun kenca sandaga geus ngahanca gado si beruk, lengak jarik jeung si beruk ngagerung nahan ka nyeri bari awakna ngadayagdag. Sandaga teu mere kasempetan ka musuhna. Ngan sakilat nyusul tepus ku jurus tojar kunyu, awak sandaga digubrakeun bari ditahan kudua leungeunna. Barang leungeunna antel kana taneuh, awak sandaga ngacaul ka hareup ari sukuna duanana nyuruk tari ka hareup, jebrot suku sandaga nembrag kana dada si beruk. Wah! Si beruk ngoceak, dadana asa pejah, koleang gedebut si beruk ngagubrag ka tukang tempes-empes deui langsung kapaehan. Baturna si beruk anu nolah si bogu ngakidir nafsuna, awewe anu keur dipanggul diecakeun serepet nyabut bedog. Sabenerna mah hate leutik si begu teh rada gimir kusabab ningali baturna si beruk anu kasebut cawara kahot teh ku sandaga mah ukur sageprakan geus teu walakaya.
Sokomo jurus anu dipake ku Sandaga kacida aneh jeung mibanda gerakan anu kacida gancangna. Tapi si Begu geus ngarasa kagok asong, seak benar raja ngambatkeun bedogna rek ngahanca beheung Sandaga. Modar sia. Sandaga gentak dongko dina jurus panggal mui, awakna muter bari sukuna ngababad suku musuh. Jebrot. Aduh. Gubrak. Awak si Begu tengah gubrak ngababengkang ti beubeut tarik pisan lantaran sukuna dibabad ku suku Sandaga. Memeh sadar kana kaayaan suku Sandaga geus aya dina beheung si Begu. Hak. Ku Sandaga didedetkeun. Aduh. Si Begu burial buncelik bari leungeunna roroesan minta ampun ka Sandaga. Si Begu geus teu bisa walakaya lantaran sirahna asa eumeur balas tadi ti gubrak kana taneuh. Sokomo cangkeng nama asa peunggas ukur humarurung we nahan ka nyeri. Sok sia rek kumaha peta anjeun ayeuna, ceuk Sandaga bari muncereng ka si Begu. Sukuna anger ngajejek beheung si Begu. Ampun kisilah. Kadenge suara si Begu pegat-pegat semua haros-hos. Ku dewek ayeuna di hampura. Tapi lamun kadenge deui silaing nyeun talajak siga tadi, beheung sia ku dewek diparagatkeun. Pamiarsa sadayana, waktosna parantos teu nyekapan deui. Cag urang tundanya ilalakon Sandaga bagian kadua. Insyaallah kin urang teraskeun kana bagian anu salajengna nyaeta bagian katilu. Cag urang tunda di Hanyuang siang, urang teuneun di Haneuleuum sieum baranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka sampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.